sekarang? Alhamdulillah teh baik-baik saja. Neng suka di mana? Kok baru lihat? Kemarin aku kerja di Jakarta teteh. Assalamualaikum. Rina, waalaikumsalam. Neng Sasa, kapan pulang? Kemarin Neng, jadi duduk. Gimana kabarnya tuh Neng? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana suasana di kota teh tuh Neng? Rame, banyak tempat hiburan. Terus ada cewek ganteng. Hah? Kok cewek di Jakarta ganteng? Ih, maksudnya salah maksudnya cowok. Atau gimana? Sekarang kamu udah punya pacar? Enggak, belum. Kenapa belum? Nah, itu enggak laku. Kalau Teteh udah punya belum? Udah. Cie. Nah, kabogoh na Ih, gini kepo. Cie. Siapa namanya? Kepo kamu mah. Ih, pengen tahu. Ntar juga tahu. Ganteng nggak? Cowok-cowok ya ganteng. Iya sana. Ada rencana. Rencana? Ya, silakan. Ih, teteh eta nguluna. Kok mirip tidak Roma? Gak boleh kencang-kencang, takut kedengeran sama bapak. Neng nanti malam nggak mau kemana-mana Neng? Enggak, Kita main aja yuk. main kemana? Kalau pangpoli wae. Kalau dimarahin sama si bapak. Gak usah. Takut nanti ada. Gimana ntar kalau dimarahin sama si bapak? Nah, nggak apa-apa kok. Neng aku nanti dikontak lagi ya sama AA. Oh iya, gitu bu. Iya. Mau Iya. pulang dulu ya Neng? Iya, iya, hati-hati di jalan. Mari Neng. Ya. Neng, kaja sakedap apa pada nyaur? Pak. Lah, bapak teh bade naros. Ari anu nembe teh saha, Neng? Kita mah mau ngerencangan bapak. Rerencangan di mana? Asa nembe ningali geuningan. Kan sama ngan kita dia pak. Masalahna geuningan budak teh teu sopan ka bapak teh. Teu ngahargaan. Ari ka Neng jeung ka rerencangan Neng salim. Nah, hari ka bapak teh salim. Bapak teh dianggap tunggul atau kumaha? Kan bapak mah geus yakin eta teh pasti kabogoh Neng. Sok jujur ka bapak. Kita mah mau ngerencangan bapak. Paling teka tinggal dieun aya bapak da ka kurungan kurung manuk. Ya aku bapak sakieu gedena eleh ku kurung manuk anu deng sagede kitu. Eta mah budakna we teh sopan. Tah lamun ka dieu mah cik sila nyampeurkeun ka bapak. Lamun bener-bener erek nya nikah harap ka Neng sina ngobrol langsung ka bapak. Gitu bari tadi pan bapak ge bari ngomekeun manuk teh miresepkeun. Neng teh ngobrol
jeung babaturan neng teh. Abah mah dages apa bapak mah eta teh kabogo neng soalna dina galagat nangis katingali neng. Ulah ngabohong ka bapak mah doraka. Henteu Pak, teu bohong eta mah rerencangan hungkul teu lagi. Bener Laras rencangan. Bapak. Keun aing ngabohongan ke suatu saat ka bongkar. Aing bapak mah pedahnya mematahan sote ka neng teh lain cua lain neng ek bobogohan gitu kan hayang jujur sakitu. Tapi dah eta mah mau rerencangan hungkul Bapak. Terus ayeuna teu ngaku suka mah ku bapak kapanggih kira neng teh pasti jeung saya teh saha ngaranna di budak teh teu sopan bapak mah teu ngeunah. Lamun papanggih jigana ku bapak mah apal ieu adat bapak meureun neng. Lamun panggih meureun ku bapak di kumaha eta budak calut ka kitu ka bapak. Ulah atuh Pak, ulah di kukumaha, da eta mah panginten teu katinggalian aya Bapak. Da Ya neng tuh manuk ge disada eta teh manuk mah moal ngabohong jeung abah manuk ieu geus lila. Bener cenah eta teh kabogona. Tuh, teureun-eureun disarana. Sok kumaha deui. Eta manuk geus ngabejaan abah, bapak bener eta teh cenah kabogoh si Sarneng tuh culang cileum manukna ge. Ulah ngabohong ke suatu saat kabongkar geura engke ku bapak ditanyakeun ka babaturan maneh. Saha ngaranna babaturan geruan sih kira. Tina diuk tah di dinya. Sok geruan ka ditu. Neng. Neng. Sok ka dieu geura mana? Pak, Tah, calik di dinya sok. Ku bapak ada ditanyaan dia kajujuran budak bapak ya. Si Anggun nah bener. Ari anu tadi saha cik rerencangan rerencangan saha rerencangan teh. bener. Geningan budak teh calutak celedog kitunya. Ari ka Neng ka Anggun sesalaman ari ka bapana teh sesalaman. Hayang ka budakna kudu ka bapana heula bebeja. Gitu. Saha tadi ngaranna cenah? Si pedut lain. Dadang pedut kan ya di si pedut ge mun aya ka dieu mah. Tuh. Geus ngabejaan deui manuk ge. Berarti bener. Cicing. Tah, awas ye. Nitipnya ulah ngabarohong kan jadi bapak teh. Jujur, ngan lamun bobogohan mah aranjeun teh neng can waktuna biar ilmu ngaraji gitunya. Sok jung babah ngananya ke nungkul jung bisa rek arameng deui ka ditu backless ka ditu jung. Geus nuhun nya. Jung rek arameng mah. Hingga sana injik mana ka ditu kulit mah di baturan. Halo, A. Halo neng. Aduh, Neng nuhun A. ketemu teh kecil semu. Nah, geuning ngadadak ieu. Wah ani nyali bapakna. Dewa dimuli wajahna ge. Diganu ambek kitu ka. Oh, janten bade iraha Pak. Amun siapa dina wae neng. Ayeuna da kumaha nya aya si bapak keneh di luarna. Atuh hati-hati bade Oh, uhun atuh A mangga upami kitu mah. Mohon atuh mangga diantos neng di lapang poli enak. Uhun mangga A, siap-siap heula. Aku mah atuh ieu teh jadi ayeuna. Pak, Ya. Uhun bade amang heula ka bumi rerencangan. Ka mana? Nah, bade ka baru dak ieu. Oh, heuh jung ulah dilanya. Uhun Pak, assalamualaikum. Salam. Neng, kamu bade ge masih A. Nah, jadi ayeuna kapan cenah teh wengi bes sakalian bari malam mingguan. Di sanes
sanes alim teh. Kapan tadi ningali abah manusian gitu wajahna. Jantan bade ke mana ya? Kaya mah ka masjid aduh meureun resepnya. Tah di dieu we da tegaduh artis gini. Oh, mohon. Yu atuh bade amang mah. Ayo atuh Neng. Oh, mohon. Neng nyesuna ieu tos lami Neng. Atuh juang uwi we ada. Si kemah bisi mengiman teh. Mohon atuh hayu da sok sieun di sisilan geuning kitu. Oh, Atuh lah uing wae. Kakek masih santai kalau kajang budak di geuningan kita nyebut narek ulin teh geuningan mana berulang hari asana tadi ya tos di marana anjeun teh Pas ngajar si Neng kerja kelompok Pak. nyebut neng mana geus ngabohong ka bapak nyebut erek amang kararencangan beh namangan ngantirkeun saha ngaran anjeun teh Abi dah ada Pak. di belah mana Abi ti sama hilir. sama hilir geus lila bobogohan jeung budak bapak Namanya saminggon Pak. berarti anjeun neng geus ngabohongan ka bapak ari kitu carana bari tadi ditingali dadang napang kumaha bapak sakieu gedena henteu sesalaman ngan sesalaman ka budak di dinya wungkul teh dianggap kolot bapak ieu teh bapakna si Sarneng geus apal meureun Apunten Pak. Abi teh sanes teu katingali. Soalna kudu manuk ngagem teuing Pak. Astagfirullah maneh kakolot celedog kitu can ge acan ka karek ge ulin geus nyebut ngabandingkeun bapak jeung kurung manuk ieu mah leutik gidekeun urang gandungeun ka itu sia kurung Ya, apunten Pak. tuh mana yang udah Sareng mana geus di mana tadi sok kerja kelompok bapak si Neng tadi rencana. nah geuning ka bareng jeung si ieu maneh deui darang wani-wani sia ngajak ulin budak urang bari teu bebeja ka budakna yo budak ieu teh bapana ieu sing apa maneh teh ek mawa ulin budak mah bebeja ka nu bogana ka bapana lain padua selonong boy abong budak zaman ayeuna teu apal tata krama kasopanan kumaha isukan ka aing meureun sia kumaha mun geus jadi maka budak urang Mohon Pak, apunten Pak sate acana. Abi teh susulungkutan kieu hapunten Pak. nah apang mata susulungkutan mata naon ngomong ka urang ka dieu Kapan abi teh aya nu terangeun? urang teh kolot na nyahueun maneh bapana nyahueun mah maneh teh tenang ulin teh dasar maneh pernah sekolah teu diajarkeun tata krama teu kudu jadi indung bapak maneh Kantos Pak mung dugi ka SED Pak sakolana. ased urang ge tamatan TK apal kana tata krama mah ulah deui isukan mah nya kahade ulah dengan ke si Sarneng mau malipikeun ka maneh engke aya syarat itu apa lun maneh aya ka si Sarneng Naon kok syarat maneh ngaji sapina ditalar sing nepi ka anggeus imaman 7 teh gua berjamaah di masjid daek insyaallah Pak. sok lamun kitu mah sok ulin ka dieu bebas tapi di aya batasan aya waktuna ulin aya waktuna ngaji nya sagitunya di bapada ieu adan pamae ka masjid bagian imaman ieu teh tuh coba ieu ieu rokok apa geus beak maneh mah rokok teu Karang resep Pak. aduh maneh teu marang-marang rokok acan mau rokok suka mah mun ka dieu Insyaallah Pak. Apunten hayang Pak. hayang udah garam beureum
Nah, itu mana? Sok gerak balik mana gerak? Tadi keberadaan. Sana yang mana gerak kali kali itu salin ke masjid. Ini. Jom, sok. Oh ya wae budak zaman ayo nanya ka kolot ngobobong sarwana jeung lalaki na ay mabaheula teu kau sih ngobong kitu teh. Akapeungan erek ih aya teh nomor makanan ngeun gitu. Ah, moal. Gitu. Aduh, oh henteu kita mah geus. Eka masjid bapak lah. Kada itu datang pantos ame. Oh, mana sih?